Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari Sirawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan Sirawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu Sirawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun Sirawing Kiwari. Lah luar biasa nu mawi kadelali. Cek ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita Sirawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Bener bahaya upama kembang pancawarna beunang ku jalma saperti Ki Buyut Ireng. Malah dewek manu ngolepat dina pikiran teh upama Sirawing parang tepung jeung si Buyut Ireng di Gunung Halimun mangka geus teu bisa dihalangan deui tinang teu bakal bantrok kakuatan. Ari sabab ancaman Ki Buyut Ireng jelas ku urang kadengi sarjana. Saha bae anu wani-wani ngambah lumampas satujuan ka Gunung Halimun tantu bakal ngalayang jiwana ku leungeun Ki Buyut Ireng. Nah, ngamun kitu kumaha Ki Guru? Nah saha eta nu bakal ngeles da umpamana Sirawingna bertarung lawanan ngeta Ki Buyut Ireng. Nah Sirawing ngetawa si Buyut Ireng anu bakal ngelehna Ki Guru. Wah, susah pikeun ngukur jeung ngira-ngirana sarjana. Ari sabab Ki Buyut Ireng jago kolot anu geus eueuh tandinganana. Sedengkeun Sirawing jago ngora pilih tanding alam Kiwari. Ngan geus kabayang upamanya nepikeun ka jadi patelak bantrok kakuatan bakal mangrupa tarung anu bener-bener mangrupa tarung puncak ti dua sumber ilmu anu susah ditaksir kahebatanana. Ki Jaroji salaku jago kolot anu geus legok tapak genteng kadek memang geus bisa ngabayangkeun upama parang Sirawing bantrok kakuatan jeung Ki Buyut Ireng memang bakal mangrupa tarung puncakna ilmu ti dua sumber kakuatan anu masing-masing pada mibanda ajen tahapan pangarti nu susah diukurna pikeun para jago nu sejena. Ki Jaroji jeung sarjan geus bisa narangtung. Geus kitu mamikreuh leumpang ngalauna ninggalkeun eta patempatan. Nah tuh. Tak terusna ngurang ieu kemana deui Ki Guru? Nah balik deui bae ngetawa kumaha ya Ki Guru? Ka Gunung Limun eta entok bisa sabab bisa nyape terusna lelesna tenagana beaknana di jalan bener entek Ki Guru. Geus diomongkeun ku dewek sarjan. Urang ngeureuh we ayeuna mah balik di kalembur ngan beuki karasa ayeuna mah euy. Ilmu nu jadi kareueus jeung andalan urang teh acan naon-naon geuningan euy. Sabab ilaing sorangan nepikeun ka ngaranapan eleh babesen ku budak saperti si keling sagala rupa. Nu jelas bibirang lain dikieun nepikeun urang. Ngemang entok nyangka entok dinyanan entok nyao bakal ngelek entok disangka tingangganan entok. Menggeus ya ngan entak-entok we. Ayo urang ngeureuyeuh di wae maleumpang. Lamun kapeutingan di jalan urang neangan lembur pikeun milu mondok. Duanana harita guru jeung murid nikreuh deui ngeureuyeuh leumpang ninggalkeun tempat nu tadi jadi lahan pakalangan, tempat nu jadi saksi mangsa manehna duaan rubuh jadi pacundang. Caturkeun harita di tempat sejen Saraswati jeung Untari keur leureuh tutas ngayakeun latihan ilmu silat, kabiasaan nu dilakukeun ti poe ka poe sakumaha nu jadi karep jeung kahyangna Untari anu boga tekad pikeun neuleuman ilmu silat. Bari diuk dina lebah bangkun aya di lahan pakarangan tukang anu kawilang lega jeung laluasa.
Untari harita nu kadenge cumarita. Kumaha numutkeun Ce Saraswati kayan abdi dina waktos ayeuna Ce? Na masih keneh katinggal kararagok atara henteu nya. Dan kah? Nuhun. Mun da anu tiasa merhatikeun matangtosna oge Ce Saraswati, lar sareng teu nagerakan anu dilakukeun ku abdi. Saraswati imut ngagelenyu bari leuteup antep ka Untari. Nurutkeun kaya anu dititenan ku ece mah los lumayan. Malah Untari kawilang calakan, hartina babari apal kana naon anu dilatihkeun ku ece. Ngan sakumaha anu dicaritakeun ke ece teh urang kudu leukeun sarta ulah bosenan. Mung eta we abdi mah latihan jasmani anu dilakukeun ku abdi Ce. Kirang-kirang mah mebet matak teu kiat, margi teu kiatna teh ku bahwa tiris abdi mah. Leung ayeuna mangan ukur ngalatih diri dina harti ku cara ngeueuh maneh di walungan dina wanci peuting. Ece waktu di alas Mandahyang maestu sare dina batu cinggra. Sare dina batu nyatas batu kumala sakti nuti isna leuwih ti es paribasana. Marukanan teh eta memang ngahaja Untari sabab ilmu Mandahyang memang ngutamakeun kana hawa panas. Untari harita ungut-ungutan. Sedengkeun Saraswati jadi ras inget kana pangalaman lampah ka tukang nu kungsi kasorangan ku dirina. Di mana Dewi Panganting nurutkeun atawa nurunkeun ilmu nu katelah ilmu Mandahyang lumangsung di alas Mandahyang anu tangtue kaayaan harita leuwih berat upama dibandingkeun jeung latihan anu biasa dilakukeun ku Untari dina waktu harita. Nah di mana ayeuna si Keling? Terus kumaha di kaayana di Pilemburan? Bet jadi kieu lalakun kasorangan ku diri aing. Nah bet jadi kieu lalakun kasorangan ku diri aing teh. Nah kunaon urang bet ngalaman lalakon kieu dengan Kang Rawing. Nah terus ka mana lumampahna Kang Rawing atuh. Tapi aing boga kayakinan dina hiji waktu geus pasti diri aing bakal bisa tepung riung mungpulung deui. Kang Rawing, di mana atuh salira teh? Keling. Untari neuteub ka Saraswati, nu ayeuna geus jadi guruna, teu lila terus nyarita da pugu kaget meureunan lantaran ningali Saraswati anu ngahulang siga nu keur ngalamun. Nah juru ngemutan naon Saraswati, katinggal aku abdi bet sapertos anu nuju ngalamun geuningan. Saraswati narik napas panjang bari terus ngawalon lalaunan. Ece terus ras inget ka waktu ka tukang. Waktu ece keur aya di alas Mandahyang mangsa neuleuman ieu ilmu ti Ibu Dewi Panganting. Anu harita nepikeun ka tepungna jeung Kang Rawing. Da puguh bet teu sangka upama bakal ngaranapa nasib saperti ayeuna. Urang kedah sabar sareng tawakal Saraswati. Abi emut keneh kana kasauran Kang Rawing. Upama urang cenah memang lumampah dina jalan anu lempeng teu kudu sieun ku cilaka. Lempeng lampah tinangtu bakal salamet kitu kasauran Kang Rawing teh Ce. Memang ari Kang Rawing manarima sagala rupa cocoba jeung ujian jiwana moal waleh tabah. Ngan ari keur ece mah anu jadi pikiran teh lain ngan ukur Kang Rawing wungkul. Tapi oge si Keling anak ece sarta kaayaan di Pilemburan ge bakal karasa ku Untari kumaha beratna papisah jeung kulawarga. Saraswati ningali kaluhur kaayaan memang geus maju kasorenakeun. Ngandung harti wanci beurang bakal salin jinis jadi peuting. Sakedeung deui sariupna geuningan ieu Untari. Ayeuna mah urang cukupkeun heula we latihan teh dina poe ieu mah. Acan ke peuting urang bakal ngalaksanakeun latihan jasmani, mangsa ngalatih kakuatan tenaga lapisan, cukup nepi ka dieu we heula nya. Ayeuna mah Untari mangga ngiringan we kumaha saena Ceru Saraswati. Atuh geus kitu mah duanana arsup ka jero imah. Waktu terus lumaku mangsa wanci peuting datang waktu Untari katut Saraswati rek niang kawalungan gede anu biasa sok dipake tempat latihan ku Untari dina latihan tata napas jeung kakuatan tenaga lapisan pikeun ilmu Mandahyang. Harita Ibu Ratimah datang nyamperkeun ka tukang neuteub antep ka Saraswati bari nyarita. Kumaha atuh ieu teh Nyimas? Mama bingung pugu ieu teh ieu ditepas aya semah lalaki nu duaan nu saurang mangora keneh ngan ngomong Sundana kitu geuningan siga-sigana mah urang Jawa Nyimas. Ari nu saurang deui mah kawilang geus kolot nya beurang disebutkeun geus aki-aki ngan jag-jag keneh jeung ngeusi di pangawakanana. Katingalina duanana oge siga nu carape pisan malah siga nu kurang sehat. Dia teh ngomong ka emak cenah rek milu monok di dieu cenah kapeutingan di jalan. Saraswati silih teuteub jeung Untari. Peulila Untari kadenge cumarita. Kumaha mak? Nama disaurkeun kumaha ka emku emak? Urang ulah gampang narima kitu wae jalma anyar pinanggih mak. Saha nu terang jalma nu jahat urang kedah hati-hati mak. Kumaha emutan Ce Saraswati?
Untari minta tinimbangan ka Saraswati anu memang ayeuna geus jadi guruna nu tangtu lain dina hal ilmu silat wungkul tapi leuwih na teh eta leuwih loba pangalaman dina sagala bidangna. Saraswati harita ngabagi paneutupna ka Ibu Ratimah jeung Untari teu lila terus kedalisan. Nemeh kumaha tos ditaros saha jenenganana ti mana asal sareng bade ka mana maksadna. Sakumaha nu nemeh disaurkeun ku Untari memang leres mah. Urang kedah hati-hati kalayan taliti dina nampi jalmi nu anyar pinanggi. Ibu Ratimah terus ngajawab pananya Saraswati. Puguh, kumaha acan ditaroskeun ngeunaan eta nih Mas. Nu matak ayeuna ka dieu oge suganti hidup duaan aya bong-bolongan. Ari tolak meni ngageuri jeung pikarunyaeun deui malah nyalain bobohongan sigana mah kurang sehat eta jelema teh. Untari nyekelan pigelang leungeun Saraswati bari nyarita. Cerita ayeuna urang tepangan ka payun ce. Mun tarose ku Saraswati saha sareng ti mana kitu atuh langkung ti eta Saraswati masa kedikna aya pangalaman tangtes apal jalma sareng jalma jahat sareng henteu kitu ce. Saraswati ungeuk nyaluyuan kana maksud caritan Untari. Geus kitu mah duanana terus muru ka tepas imah. Saraswati harita ngawanohkeun deui ka dua lalaki anu nyema. Harita nu tayalian ti Ki Jaroji jeung Sarjan anu jadi muridna. Duanana memang kawilang untung-untungan atawa susuganan pribumi haat karunyaeun kamanehanana, duaan bisa milu monok lantaran kapetingan di jalan. Saraswati nu harita tumanya. Punten Kisanak. Abdi anu leuwih tinggi larik tumaros ka salira duaan. Saha Kisanak teh? Urang mana oge seja ngabujeng ka mana pangna ayeuna sumping ka dieu? Ki Jaroji harita nu kadengen imbalan. Kieu ieu teh Nyai. Kula nu katelah mah Ki Jaroji ieu murid kula ngaranna Sarjan. Bogo lembur mah jauh ieu teh lembur Citra Resmi. Satadi mah lumampah terek nuju ka Gunung Halimun ngan aya halangan nu akhirna terus ngambah ieu pilemburan. Ngan kapetingan di jalan, malah kawilang masih keneh untung tepi ka dieu oge. Dah lamun teu ditulungan ku jago nu ngaranna Jangrawing mah, duka ting kumaha nasib nu bakal karandapan ku kula duaan Nyai. Puguh we atuh kaget pacampur jeung Bunga Saraswati ngadenge ngaran salakina disebut-sebut ku Ki Jaroji. Untari oge kaget neuteub ka Saraswati bari nyarita. Ningan ditulungan ku Kang Rawing Ki Jaroji teh Saraswati. Bagja ce aya laratan deui geuningan ngeunaan Kang Rawing teh. Saraswati ungeuk neuteub seukeut ka Ki Jaroji bari terus kedal di lisan. Ki Jaroji. Nah bener nu bieu dicaritakeun teh. Nya Ki Jaroji ditulungan ku Kang Rawing. Bener naon anu bieu dibisankeun teh. Ki Jaroji kerum malik neuteub ka Saraswati. Kaget meureunnan lantaran Saraswati bet nalek kurang yakin kana caritaanana. Memang meunang sajongjongan mah duanana teh cumarita. Ngan ukur silih teuteub. Ngan Ki Jaroji gancang nangtukeun sikepna. Ngan jelas ayeuna mah beuki sopan dina cumaritana ka Saraswati. Nanyaan kitu salira nyimas teh pamajikanana Jangrawing. Memang bener Ki Jaroji. Abdi pamajikan anak Kang Rawing malah pangna aya di dieu teh lantaran papisahan ieu teh. Masing-masing boga lambaran ngalakon sewang-sewangan nu matak terangkeun ku Ki Jaroji ngeunaan pangalaman nu karandapan. Ki Jaroji geus teu kaleke deui. Barabat teh harita nyaritakeun kajadian nu kaalaman ku dirina jeung muridna. Pang-pangna mah ti mimiti patelak jeung Ki Buyut Ireng katut sikeling lantaran satujuan ka Gunung Halimun. Anu akhirna nepikeun karubuhna pisan. Malah terus ditulungan ku si Rawing anu keur lumampah rek nuju ka Gunung Halimun, dibaturan ku si Banteng Bulung jeung Jumadi Katut Odon. Kabehanana ditetek tainu kaliwat ku Ki Jaroji. Ki Jaroji mungkas guaran caritaanana, sedengkeun Saraswati jeung Untari nya kitu deui Ibu Ratimah. Anu rada misa diukna pada bunga hatena. Ari sabab meunang laratan ngeunaan si Rawing katut sikeling. Tak kitu kajadian nu karandapan ku kula duaan teh Mas. Nu mata kula teh ngarasa kahutangan budi ku Jangrawing anu geus nulungan sarta ngabebaskeun kula duaan tina ancaman bahaya pati. Da jelas lamun teu ditulungan ku Jangrawing mah sigana bae moal kapuluk deui jiwa kula duaan teh. Saraswati hatena dieunteupan ku perasaan bungah jeung salempang. Bungahna lantaran geus jelas meunang katerangan atawa laratan ngeunaan anak jeung salakina. Salempangna waktu ngadenge beja ti Ki Jaroji anak jeung salaki teh pada lumampah nuju ka Gunung Halimun geusan meunangkeun kembang pancawarna. Saraswati ras inget kana caritaan si Rawing nu jadi salakina. Memeh miang kagu halegok panamping pikeun neangan bobengan ngeunaan ti ubareun sikeling, anakna sangkan pulih bihari deui kayan pakulitanana.
Moal kitu kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun teh piubareun keur si Keling. Ngan eta nu mata kaget teh jaka Keling anu jadi anak teh bet babarengan jeung aki-aki nu ngaran Ki Buyut Ireng. Anu ceki Jaroji mah kawilang jago kolot anu geus eueuh pantaran jeung eueuh tandingan dina alam kiwari mah. Aing bet salempang sok ingis antara Kang Rawing bentrok kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Lantaran Ki Buyut Ireng jelas ceki Jaroji oge lain jalma bageur, upama nepikeun kabantrokan kakuatan heug teu nepikeun ka Kang Rawing cilaka. Mangkaning kajadian di tempat anu sakitu jauhna, betemikeun ieu hate aing lamun nepikeun ka Kang Rawing meunang bahaya di daerah Gunung Halimun. Saraswati jadi galecok jero hatena. Ai Sarjan harita kadenge milu ngomong deui. Jadina nyieun Nyi Mas Saraswati teh pemajikanana sederek Rawingna. Ngeduh. Entok sangka. Entok dinyana bakal nakia jadina. Wah. Padahal ngupamina sederek Rawing dateng ke dia, pasti pepanggi merennya. Ki Jaroji nyarita di ka Saraswati. Atuh kula nganuhunkeun pisan. Lamun tiang nepikeun ka dieu. Nya sarua. Kasaliran Nyi Mas ge kuring kitu, ari sabab bisa tepung lawung di dieu. Nah memang di dieu lembur matuhna jang Rawing teh Nyi Mas. Abdi pangna di dieu teh jalanan sami. Dilarian laratan ngeun anu jadi salaki Ki Jaroji. Abdi sorangan teh percaya upama kudu ngalaman nasib saperti kieu. Papisa jeung jadi salaki katut jaga Keling anak abdi lantaran tokana laku si Gempar atau Ki Jembros jadugna karaman Gempar karoban. Oh. Jadi atuh lamun kitu mah jang Rawing teu uningaeun aya salira Nyi Mas di dieu. Beuh. Nya an mata kanjakal atuh Nyi Mas. Da eta oge nyarita ka kula teh cenah jang Keling anu miang jeung Ki Buyut Ireng kerek disusul. Sabab upama diantepkeun terus babarengan jeung Ki Buyut Ireng tangtu bakal goreng pangaruhna pikeun jang Keling. Saraswati narik napas panjang. Rasa bungahna masih keneh pacampur jeung rasa kahanjakalan. Cacakan upama ngadenge si Rawing nu jadi salakina babarengan jeung si Keling mah nu jadi anakna, tangtu ngemplong hatena. Tapi si Keling ayeuna rerenjengeunana jeung Ki Buyut Ireng jago kolot anu memang boga lambaran kahirupan dina lampah anu kurang merenah. Abdi memang hanjelu Ki Jaroji. Ayeuna taya bayana ku abdi bakal diguar ngeunaan nasib nu kalakonan ku diri abdi pangna abdi aya di dieu. Sangkan Ki Jaroji teu ngarasa panasaran kana kasang tukang pangna abdi aya di dieu. Saraswati sacara singet terus nyaritakeun lalakon hirupna. Pangna papisahan jeung salaki katut anakna, kabehanana ditetek Ki Jaroji jeung Sarjan pada ngabandungan kalawan Daria kana guaran Saraswati. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun kasang tukang lalakon kahirupanana, Saraswati mungkas guaranana. Tak kitu Ki Jaroji lalakon nu kasorang atawa karanapan ku diri abdi teh. Nu matak menang beja kitu ti salira Ki Jaroji, abdi ngerasa bungah jeung salempang. Nah, bungah jeung salempang kumaha kitu Nyi Mas? Abdi bungah lantaran lambaran atawa laratan ngeun anu jadi anak jeung salaki geus jelas anu makaruhan salamet. Tur keur sarua lumampah nuju ka Gunung Halimun. Sedangkeun salempangna upama nepikeun ka lumangsung bantro kakuatan petelak nu jadi salaki nyatana Kang Rawing jeung Ki Buyut Ireng. Beuti kasawang ku abdi upama nu jadi salaki kasoran. Mangkaning sasatna jarak nu sakitu jauhna aya di Gunung Halimun. Saraswati negerakeun eusi hatena ka Ki Jaroji. Ki Jaroji unggut-unggutan tanda ngabenerkeun kana caritaan Saraswati. Dalasanajan manehna oge memang kitu pisan nu jadi kasalempanganana teh, teu lila Ki Jaroji kedal di lisan. Memang bener Nyi Mas. Dalasanajan kula oge kitu pisan nu jadi kasalempangan teh. Upama nya antara jang Rawing jeung Ki Buyut Ireng nepikeun ka bantrok kakuatan. Jelas bakal mangrupa tarung dina puncakna ilmu jeung kakuatan. Ari sabab Ki Buyut Ireng jago kolot anu geus eueuh pantaranana sarta tandinganana dina alam ayeuna. Sedengkeun jang Rawing jago ngora nu mangrupa jago pilih tanding nu tacan aya anu mampu pikeun nandingan elmuna. Saraswati ngareret ka Untari. Netep antep ka Untari aya pikiran dirina pikeun miang ka Gunung Halimun. Ngolepatna eta pikiran bareng jeung geterna hate nu kauntupan ku rasa salempang. Untari, sigana bae ece bete, ece oge bet aya pikiran gesan lumampah nuju ka Gunung Halimun. Sabab ece teu bisa dipapalerkeun ieu hate ku rasa kasalempangan. Jadi ku ayeuna kitu ece kudu nyusul ka Gunung Halimun kalawan harapan bisa tepung lawung jeung anak katut salaki. Untari netep antep ka Saraswati,
Paneuteub anu dipinuhan ku rasa kaget, bet asa teu percaya upama Saraswati guruna boga tekad pikeun nyusul ka Gunung Halimun. Ce Saraswati, kagungan maksar ngabujang nyusul ka Gunung Halimun. Tebih ka Gunung Halimun teh ce, kuemutan abdi manahan teu langkung sae upama urang antosan we ce. Darina waktosna matang tos urang patepang pangintenan. Untari betempikeun hatena upama nu jadi guruna kudu lumampah nuju ka Gunung Halimun. Memang pikeun Untari mah masih keneh kurang yakin kana pangalaman Saraswati dina mangsa katukang nu kungsi nyamar jadi dewi panganting. Jelas geus teu aneh deui lumampah nyorangan tuluning hareupan rupa-rupa bahaya. Saraswati imut ngagelenyu bari neuteub ka Untari terus kada dilisan. Untari, ece ngarti Untari ngarasa salempang ku kasalamatan ece. Baheula waktu ece keur masih keneh lalagasan geus teu aneh deui lumampah nyorangan bari jeung hareupan rupa-rupa bahaya nu ngancam jiwa. Tapi ece teu galider. Sabab boga kayakinan saperti Kang Rawing, yen upama lumampah dina jalan anu lempeng mangka tujuan jeung cita-cita tang tulaksana. Tur baris aya dina kasalametan. Anu matak engke subuh ece kapaksa bakal lumampah geus nuju ka Gunung Halimun. Ki Jaroji silih teuteub jeung sarjan muridna. Duanana bet sarua jeung pamadeganana Untari, teu mikeun upama Saraswati pangawak awewe kudu lumampah ka Gunung Halimun. Sanajan duanana oge ngarti yen Saraswati teh lain wanita biasa. Ki Jaroji kadenge harita cumarita deui. Jadi maksud salira Nyimas teh saja lumampah nyusul Jang Rawing katut jang keling ka Gunung Halimun. Aduh, ari cek kula mah ulah Nyimas. Pokona mah urang simpan ceg kayakinan yen Jang Rawing tangtu baris hasil menangkeun kembang pancawarna. Samalah upama nepikeun kabantrokna kakuatan jeung Kibuyut Ireng, kula boga kayakinan Jang Rawing tangtu nu bakal unggul. Jang Rawing tangtu bakal unggul. Kitu tadi cek kula mah Nyimas. Sarjan oge milu mairan dicaritaan. Wah, lawangnya Nyimas. Entok menang kitu. Ngeta bahaya. Bahaya ngintip serangan-serangan ke Gunung Halimun. Entok menang kitu Nyimas. Eta entak bener, entak menang sembarangan ngindit ka Gunung Halimun, bari nyerangan komodoi, aina pengawak awewe, entak bisa gitu baik. Entak kusabab injisku bisi rempanku sugan umpami di jalan nayan neon-neon bancang pak iwu itu kelayan yuk. Upami awak awewe entuk tiasa ngelawan. Janten kedah sing atus-atus kedah diimut. Saraswati ngabagi paneuteub. Kaki Jaroji jeung sarjan terus enteup deui paneuteupna ka Untari. Telila terus carita deui. Untari, ece sigana moal bisa dihalangan sanajan ku saha bae oge. Sabab ece geus nekadkeun dina hate upama Kang Rawing jeung Jang Keling anak ece nepikeun ka cilaka. Betul rasaan teh taya hartina hirup ku meuli pikolong langit gelar di ieu jagat saampar. Kitu tekad ece dina waktu ieu. Untari ngahruk tungkul. Bet sanajan kakara sababara poe babarengan jeung Saraswati guruna. Kacida geus asa deukeut pisan antara hubungan guru jeung murid. Sedengkeun Saraswati isukan bakal ninggalkeun dirina. Bet asa seunggah karasana ku Untari pikeun papisah jeung wanita nu ngaran Saraswati. Kumaha pami abdi ngiring Saraswati? Abdi teu bet hoyong aya pangalaman lumampah tebih. Etang-etang milarian pangalaman barisakan tenan ngalatih diri. Daya lepatna panginten pami abdi ngiring ce. Untari nyaritan nu bareuda nandakeun hate nu sedih sabab rek papisah jeung nu jadi guruna. Saraswati bisa ngarasakeun kana geuteran hate Untari muridna. Da puguh memang geus surti Saraswati oge di antara jiwa jeung hatena geus pada silih pikanyaa. Tapi Saraswati memang geus mutuskeun sikep jeung tekadna anu hamo bisa dirobah-robah deui. Untari, ece ngarti kana isi hate Untari dina waktu ayeuna. Ngan lebah dia Untari kudu ngarti, ece teu miharep upama aya korban lantaran patari jeung pribadi kahirupan ece. Sakomo di dia jeung saha marati mah upama Untari milu lumampah jeung ece. Nu geus tangtu lain bae lampah anu disorang teh sakitu jauhna. Tapi teu mustahil bahwa di satengah jalan atau tepi ka di tempat tujuan bakal aya halangan nu ngancam kana kasalamatan jiwa urang. Abdi rela sanajan kedah korban jiwa Saraswati. Di dia masih kene tiasa direncangan ku tatang inu caket oge bade gasatia nu sanesna.
Abdi hoyong ngajarengan ka mana wae Ce Saraswati lumampah. Kitu tekad abdi dina waktos ayeuna Ce. Saraswati panetupna antep ka muridna. Aya nu semu beueus dina panon Saraswati, karasa deketna antara pribadina jeung wanoja anu ngaran Untari, nu ayeuna jadi muridna. Tapi Saraswati oge teu mikeun hatena upama Untari kudu jadi korban kahirupan pribadina. Saraswati teu mikeun upama muridna kudu kabaud ku pasualan kulawargana nu sokomo lamun Untari milu nepikeun ka jadi korban lantaran nyorang bahaya di satengahing jalan. Dumasar kana eta tinimbangan, Saraswati kedah dilisan ditujukeun ka Untari muridna. Ece ngarti kana maksud sarta kanyaah jeung kabela Untari. Tapi sakali deui Ece nandeskeun, teu mikeun upama Untari kudu kabaud ku pasualan kulawarga Ece. Sokomo upama Untari nepikeun ka jadi korban lantaran gara-gara kapentingan kulawarga Ece. Lampah nu baris disorang teu ngandung bahaya anu teu saeutik-eutik Untari. Ce Saraswati, abdi miharep salira tiasa ngabulkeun naon rupi nu disanggemkeun tadi Ce. Moga salira Saraswati tiasa saluyu sareng maksad abdi ngiring sareng Saraswati. Untari, sakali deui Ece nyarita, di dieu marati mah teh kakara pulih sehat deui. Na teu salempang kitu Untari pamadatang di jalma-jalma seperti Subala jeung Sujali anu bakal ngaganggu kana kahirupan marati mah. Untari ngahulang digitukeun mah. Tapi ngan sakedeung ngahuleungna teh duka teuing kumaha Untari oge bet hayang tepung jeung nu ngaran Sirawing, malah sarua kaentepan ku rasa salempang sok sieun Sirawing nyorang bahaya. Saraswati, teu kedah ngemutan pun biang sareng kaayaan di dieu Ce. Abdi gaduh kayakinan jalma-jalma seperti Subala katu Sujali tos kapokeun ku kajadian kamari-kamari oge. Nu penting abdi kedah tiasa ngiring sareng Saraswati ka Gunung Halimun. Bet komo lalakon Saraswati kapungkur oge geuningan tiasa lumampah nyalira. Teras ngalalakon komo abdi ayeuna sasatna sasarengan sareng Saraswati. Untari keukeuh bang nu maksa sigana teh, keukeuh hayang milu bisa babarengan lumampah jeung guruna anu nuju ka Gunung Halimun. Ibu Ratimah oge teh bisa majar kumaha. Dina waktu Untari anu jadi anakna negrakeun maksudna, bari satengah maksa teu bisa dihalangan sigana teh karep jeung kahayangna. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan, atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari, garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.